Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Tos siap diajar sasarangan bahasa Sunda? Yuk orang kawitan. Tapi sata candi kawitan tong hilap tuliskan jenengan kelas sareng sekolah hidup di kolom komentar. Oge upami hidup kirang ngartos karena kekecepan anu ku ibu disebatkan tiasa diteruskan oge-nya dina kolom komentar. Ibu kamari ibu parantos maparin sababaraha materi ngeunaan drama. Tah ayeuna bagian kaduana ibu maparin lanjutan anaknya nyaeta ngabahas ngeunaan sababaraha komponen anu ngarojong kana hiji pintonan drama. Anu kahiji nyaeta sutradara. Sutradara teh nyaeta hiji jalma anu ngatur sarta tanggung jawab kana widang artistik oge teknisna dina hiji pintonan drama. Salajengna aya skenario. Tah skenario ieu mah biasana lebetna kana naskah drama. Anu salajengna nyaeta aya palaku. Palaku ieu nyaeta jalmi-jalmi anu merankeun karakter-karakter atawa tokoh-tokoh anu aya dina hiji drama eta. Salajengna aya panata gending nyaeta hiji jalma anu nyiptakeun gending pirigan dina hiji pintonan drama. Salajengna aya panata artistik. Nah, panata artistik mah nyaeta hiji jalma anu ngatur settingna. Kalebet kana panata sora, cahaya, atanapi latar teh nya latar anu dina panggung drama eta. Salajengna aya oge kostum. Nah, upama kostum mah nyata tos terangnya raksukan anu diangge ku si palakuna atawa si karakter-karakterna boh eta make up atanapi raksukan anu luyu atawa anu sesuai sareng tokoh-tokoh atanapi karakter-karakter anu dipintonkeun. Nah, salajengna anu disebat drama teh nyaeta drama anu mintonkeun kahirupan manusia sapopoe gitu nya anu realistis. Tapi oge aya drama anu naskahna teh nyandak tina dongeng atanapi novel-novel atanapi nyandak tina carpon. Tah nu kieu mah biasana disebatna dramatisasi karya sastra. Kalebet sajak oge sok aya anu didramakeun. Drama modern teh biasa oge disebat teater. Upami sandiwara mah kalebetna karena drama lisan, hartosna mung henteu ngangge naskah gitu. Jadi langsung prung tapi gaduh tema gitu kangge dipintonkeun. Upami dina hasanah sastra Sunda mah nu kieu teh disebatna longser. Terangnya longser ya bobodoran Sunda gitu dina panggung aya jalmi bobodoran aya bahasa Sunda tapi eta teh henteu ngangge teksnya atanapi henteu satu acana teu aya naskah anu didamel gitu jadi langsung prung. Di tatar Sunda pintonan drama anu dikawihkeun atanapi ditembangkeun disebatna gending karesmen. Upami dina bahasa Indonesia mah musikalisasi drama musikalisasi pangintennya. Nah nu kitu. Tadi kadienakeun aya deui drama Wangun Anyar disebatna teh Setra Karesmen. Saresna hampir sami sareng gending karesmen mung ieu mah caritana atawa pintonana basajan atanapi biasa. Leuwih basajan maksudna nya benten sareng gending karesmen gitu anu langkung lega ambahanana. Tah pintonan drama teh tiasa disebutkeun mangrupakeun campuran tina sababaraha aspek. Aya aspek bahasa, aspek sastra, sareng aspek seni. Upami dina patalina sareng aspek basa berarti ngeunaan basa-basa anu ngawangun dina naskah drama eta. Tah upami dina kasusastraan mah berarti kalebetna ngaguar ngeunaan unsur-unsur anu ngawangun drama eta sapertos minggu kamari nu ku urang dibahas nyata aya tema, palaku, dialog, monolog, epilog, pokoknya nu minggu kamari ku urang dibahas gitu nya eta ngeunaan kasusastraanana. Tah upami senina naon? Upami senina mah pokona mah pintonan drama anu aya seni musikna, aya seni tarina, nanti seni rupana atanapi nu kararitu nya ngartos. Ayeuna hayu urang aos sasarengan naskah drama, contoh naskah drama anu judulna Kabayan Ngalarway.
Tah nembe urang sami-sami ngaos naskah drama Sunda anu judulna Kabayan Ngalaroai. Resep teh resepnya kumaha upami dipintonkeun langkung rame nya diangos oge tos rame komo dipintonkeun. Tah eta contona kali deui upama anu taroskeun sumangga tuliskeun dina kolom komentar. Tong hilap jenengan hidup kelas sareng sakola hidup oge ditulis dina kolom komentarnya. Tepang deui minggu payun masih kene aya waktos teh nya kelas 8. Upama aya waktos keneh insyaallah urang tiasa tepang deui. Sakitu bae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.